dihudangkeun deui sugan bisa ngaronjat deui kesenian Sunda teh. Terus Nya khususna keur seni reog. Tah jadi urang teh kudu ngalestarikeun seni budaya. Disuhun ugarana sarua hideung ngajedik halus ngaranna tah ieu bulu keneh godek disebutna tapi rajin sok aneh beda tempat beda ngaran luhureun biwir mah kumis dina gado majanggot lamun pindah ka tengah disebutna bulu dada lamun pindah ka handap luhureun biwir mah kumis dina gado majanggot lamun pindah ka tengah disebutna bulu dada lamun pindah ka handap Godek Junior. Barudak. Aki datang mawa naon dodol kacang kumarasana. Aduh, barudak. Aki datang mawa naon dodol kacang kumarasana. Jot jot. Iya, barudak. Aki datang mawa naon dodol kacang kumarasana. Sok. Nyod-nyodan ngaganggu teteh. Kumarasana. Jot jotan. Kumarasana. Jot jotan. Meungeus. Hayo weh ditangap. Yah, urang teh aya tugas ngahibur. Ngabur. Lain ngabubur. Ngahibur. Ngahibur. Urang teh dina raraga ngahudangkeun deui kasenian anu keur sare. Sare. Tibra meureun. Tibra sarena teh. Urang dihudangkeun deui sugan bisa ngaronjat deui kasenian Sunda teh. Nya khususna keur seni reog. Tah kitu. Urang ronjatkeun, urang rumat, urang ropea deui kesenian reog teh nya. Gitu. Cing saha anu bisa pidato nerangkeun naon ari hartina reog. Sok. Abi. Saha? Bisa? Mak bade. Mak RT. Maheula we. Sok. Pidato ka payun. Nerangkeun yen reog teh mangrupikeun hiji budaya. Kesenian Sunda anu ayeuna tos kaluli-lui. Urang ronjatkeun deui cobi. Kapayun. Pidato. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu, miwah bapak-bapak. Kela. Nah, ari ibu-ibu dihandap, ari bapak-bapak di luhur. Ih, ai padalang. Pan ye hari ibu teh nyuhunkeun artos. Ai ku bapak teh dipasihan ye. Terus? Terus ke ibu dietang.
Ngetang artos teh jiga ngelepek Japati namanya. Pan ayeuna mah teu kedah dietang 1 2 3 tah ayeuna mah dietang ngangge mesin. Eta teh lain gambaran mesin Ya, tah alus. eta. Eta Mesin si mama teh karangak. lain aya mesin penghitung artos bikin karamai. Kan ayeuna mah kitu. Terus padalang. Sok. Eta can tepi ieu nya kana maksud mah. Ayeuna hehe. Abi. Mama ya. Sok pagentos Mama hehe sasa. Tuh, kan berita apa anak ih. Oh pan poho deui atuh da. Paloba kudu nginget-nginget anak mah. Mana tuliskeun di dieu tah. Ah, sok. Abi mah bade pidato bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Jing kok payu. Hebat. Ladies and gentlemen. Naon hartina? Duit ladies dipakai main. Teu meunang. Main teh judi. Komo ayeuna mah. Dokter main eta abi mah main kaleci. Eta mah judi mah ieu komo ayeuna judi online anu ngakibatkeun jelema tepikeun ka poho ka temah wadi ku alatan judi online. Teu meunang judi mah. Yeuh lamun ku urang nya cek padalang yeuh. Lamun urang sapoe judi beak 1 juta. Lamun dikumpulkeun sabulan 30 poe geus 30 juta tuh simpen tabungkeun sapoe 1 juta ke geus sabulan cokot pek pakai judi dibeakeun sakali sila. Pamatahan teh leresnya padalang mah nya. Sok ayeuna lamun lamun bener-bener bisa bahasa Inggris. Lamun buku bahasa Inggrisna naon? Buk. Oh, Naon? Buk. cadel pan abdi mah. Lamun biru. Blue. Jadi lamun buku buk, lamun biru teh blue. Mohon. Lamun buku biru Blue. blue. Oh nya bener blue. Pinter. Ayeuna lamun buku asup kana cai. Belok. Tuh jadi Banyak kebelak bakan kitu ah. lain blue book jadi bebelak. Itu dah buku ti dalam kana cai mah sih belok. Ayeuna saheun sok Sasa. pidato. Kudu kabagian hiji-hiji lantaran bapa mah ngadidik ka barudak supaya parigal dina sagala widang. Ya. Boh dina pidato supaya lebih motekar deui. Mun. Nyanyi boh naon wae ge. Jadi kabeh kudu dialajar. Sok, kapayun. Padalang Ulan abi mah bade pidato bahasa Cina. bahasa Cina mun kitu mah ragra eta simpen heula dog-dogna. Tah gitu. As katingalina mun asa barabe. Eta nuju hamil pakitan. Abi Sobi. mah bade bahasa Cina pidatona benten sareng hehe bahasa Inggris. Kitu Moal eleh padalang. bahasa Cina ge alus. Mana kursus? Kapan eta di ITB? Mana di ITB aya khusus bahasa Cina. Lain-lain. Abi mah Naon ITB teh naon? sanes nuju viral. ITB teh naon? Icalang tutup botol. Lain-lain wae. Ya, bahasa teh kacida pisan dibutuhkeunana. Puhun terus. Rek bahasa Sunda, komo da Sunda eta mah bahasa Inung, bahasa urang sarerea. Muhun. Bahasa deungeun ge kudu apa lantaran eta teh alat komunikasi urang dina perluasan bisnis teh urang bahasan teu kaku. Ya. Gitu nya. Tapi anu perlu dipiara jeung perlu anu dipake nya eta bahasa Sunda nu jadi bahasa Inung keur urang sarerea. Ya. Siap. Sok, mangga. Nah. Aduh. Lain ya. Orang Cina. Eta leumpang jiga nu weureu abug. Bareng teuing tadi. Barek teuing atuh eta cara naon tos dikonsumsi. Muhun. Siap, sok kapayun. Cincie. Aduh. Pintar. Aya nu kalangkung padalang. Henteu aya. Oh naon kalangkungna naon? Hoyong diterjemahkeun ku padalang. Oh. Jadi padalang anu nyerjemahkeun. Muhun. Siap padalangnya. Sok atuh. Padalang. Kakolot deui. Sok. Sing hong xiang, sing hong qiong, sing ping qiu. Wilujeng wengi bapak-bapak ibu-ibu anu nararongton, wilujeng patepang deui sareng grup Mahesa. Sing hong xiang, sing ping ping, tung kilong hong qiong, kang sing hong sing song.
Hatur nuhun kana kasumpinganana oge panginten budaya Sunda anu prayogi di rumat diruat kurang sadayana ieu janten kewajiban urang Sunda. 银行相关和平空空空空，新波的新金管技术新港就是上海机器注意给狗肉跟新加贵贵的是。 Panjang-panjang teuing. Hatur nuhun. Atuh dah lieur. Kapan sasate pidato terakhir teh panjang? Lieur ka dieu naon piaturna atuh. Da meni panjang-panjang teuing. Didinya itu arti itu tengah arti. Oh. Ah, atuh saruana. Teu ngarti mah Cici. Sok. Ayeuna sade. Abi, Ah, si bungsu sok kapayun. Ye rek make bahasa naon? abi mah bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Hade bahasa Jawa. Sok kapayun. Kapayun di dia. Ah, Ada nih cat kotok. aduh. Ya, ya bungsu. Lamun blaktuk teh biasana identik sareng dihanap. Blaktuk ari mah. Tuh, aya eta mah sanes blaktuk gejeli. Ala 2025 cenah. Sugeng rawuh sedaya mawon. Nggih. Sungkem. Bilih wonten kelepatan kula nyuwun ngapunten. Nyuwun ngapunten. Bilih menawi Bapak Ibu gaduh penyakit angkeng sangalikem Sumilangen. silemelangen digegel anjing salur kula Aduh, betah batek kalian singset. Saluran. Aduh. Kelak anjing salur teh. Mun cek urang mah anjing belang merenya. Poh menawi. Iya padalang Poh menawi pamirsa digegel anjing salur, kula ngabantun. obat galian singset. Ah, nah tuh. Si Asa ieu kada teu Kang nyambung. obatnya. Kalak ka asa teu nyararamung ieu teh. Iya padalang. Geus. Sok pidato kabeh geus kabagiannya. Ayeuna naon deui pangabisa teh? Arek nyanyi? Nyanyi. Sok, nyanyi saurang-saurang. Sok. Bulan. Sok lungsurkeun keuna naon? Atas ngagean tadi. Walah. Ya, nah. meni perut abdi meni eungap. Nya, sok. Sok dilungsurkeun. Tah, gitu. Saha heula nu rek nyanyi ieu? Abi, Oh, sok tipayun. Rek lagu bahasa Sunda da Oh. urang mah urang Sunda. eta pisan. Mantap. Cing, sok. Laguna lagu naon? Ma ilu awah. Oh, lagu baheula atuh tah mah. Kaulinan barudak Beunang, urang sok. ngebur. Sok, siap menang Jogedan, joget. sok. Jogedan. Sok. Nya, sok. Sok hek joget diharap atuh dah heureun. Heula atuh, acan di kendangan. Oh, acan di kenangan. Ma ilu awah Allah Allah. teng aihanas Allah Allah. ma timbang heula. Alah. Eta asa kuraoseun. Eta sakali deui saur pasam. Sakali deui cenah raoseun laguna. Mangga. Mohon, mangga. sok. Kendangan deui. Nya atuh pasti. Ma ilu awah Allah Allah. teng aihan Allah Allah. ma timbang heula. Aduh, eta lagu teh muni kacida raoseunana. Saha heula atuh urang Ciamis Nya eta saha. ge aya nu nyarios ka Padalang, eta lagu teh asa kungeuna hayang cenah sakali deui weh. Oh, mangga. Sakali deui cing sok. Penasaran. Kendangan deui lah. Semangat saya tahu. Ma, Ma ilu awah teng aihan Allah Allah. ma timbang heula.
Iya tapi kan Tulungan Kak. atuh padalang teh hayu tulungan, ngajen tulungan. tol. Tulungan. Aduh, eta lain abong ngeuna hayo teh kabebelekukan atuh. Atuh da bakat ku enak atuh belekukan teh. Cing, sok geus. Ayeuna sahaeun anu rek nyanyi? Abi an, Rek lagu. arek. Lagu naon? Abi, Nya, abi mah rek lagu itu empop. empop. Anu, aduh. Lagu empop, lagu pop gitu. Nya empop. Empop. Ampun. Lagu naon judulna? Abi mah selalu kurindu teh anu. Oh, eta teh mengapa kau menangis? Heeh, Ya. eta lah pokona nama. Mengapa kau? Menangis. Nah, kayak butuh naon? Abi mah yang di backing vokalan. Backing vokal. Sing jelas. Nyariosna sing jelas sing tarik. Apaan? Backing vokal. Oh, gitu. Padahal ngiring atuh kana backing vokal. Bade ngiring? Bade. Sok atuh. Kumaha tah? Mun ceuk Mun cek abi, kau selalu menangis manis. Manis Mengapa sungkul. kau menangis? Manis sungkulnya. Di dia manis sungkul lamun dinya teh. Mengapa kau menangis? Manis gitu. Gampang. Siap lah. Gampang atuh. Sok. Siap? Siap. Manis? Manis. Ya. Awas lamun teu manis. Ah. Kau selalu menangis. Manis. Laguna atuh. Laguna bener. Eta mah lagu eta mah. Lagu nu mana eta? Mengapa kau menangis? Oh. Nah, Abi errornya. error sakitu mah. Loh, kan we da diajar. Mengapa kau menangis? Manis. Tuh, jadi we Kau selalu kurindu. manis. Bujur hayam di lamotan. Manis. Naon atuh? Kumaha hehe nyanyi teh? Karena aduh da bujur hayam mah di lamotan mah lain manis atuh. Nah, atuh bat nyebut manis cek abi geuningan bujur hayam di lamotan. Kunaon atuh lain pahit gitu. Apaan ditugaskeunana manis? Nah kabeh Atuh dimaniskeun. tadi hungkul manis mah. Atuh nah informasina atuh jelas. Padalang kantos gitu ngalamotan bujur mah eta hayam. Bujur hayam di lamotan? Naon rasana? Kungsi sakali ngan teu dihajar. Manis. Manis. Can pernah Manis. Jangan pernah. Eta manis. Manis. Jol muni pede jol manis wae. Manis. Bujur hayam. Sok nu lain-lain wae. Sok. Segala ieu mah eta mah. Sok geus. Amis cenah. Atos eta lagu eta. Laguna. Sok ayeuna hehe. Sasa. Oh, Nah, sasa. sasa. Nah, Jadi dituhur. kolot urang mah da ka anak teh teu nyaho ngaran. Poho wae. Keun bae. Mana ngabubur bodas sok. Sok. Ayeuna rek lagu naon? Sasama bade nyanyi dangdut. Dangdut. Tah, da dangdut ge. Koseh. Dangdut ge da ayeuna mah geus jadi budaya nasional. Lagu Laras. dangdut teh. Mohon. Ai Sunda mah urang tradisional, urang Sunda. Dangdut geus jadi budaya nasional. Jadi urang ge. Gitu. Teu taya salahna kana Abi dangdut. mah bade judulna mimpi buruk. Mimpi buruk Kapan eta teh favorit Sasa? lain favorit atuh. Favorit mah atuh teh ngagaloler atuh. Aduh, si lapisannya Sasa teh nya lepatnya. favorit. Favorit. Ah. Eta. Laguna mimpi buruk. Mimpi buruk. Musik. Musik. Semalam Dangdut. aku ngimpi bujur pahili. Aduh naon? Kapan gitu? Naon bieu teh cing? Laguna teh kumaha bieu teh? Bujur pahili. Semalam Aku ngimpi bujur pahili. aduh. Naon make jeung bujur pahili? Kapan Ya. gitu laguna? Contohan ieu nya. Sok kumaha? Semalam aku mimpi buruk sekali. Tah. Gampang atuh. Gitu was. Oh. Sok sekali di musik. Sok. Sok lah, gampil lah. Semalam aku ngimpi
Ira waduh Kacau. kacipta jeung Yuk. Piraku bujur pahili jeung pipiti eta bujur pahili jeung pipiti rek segede kumaha pipitina segede kitu. Ya eta sakitu di bejaan ku Padalang. Nuhun. Iya laguna teh. Semalam aku mimpi bujur pahil. Aduh. Jadi weh. Jadi pipiluun sudah hebat atuh. Nah, nyontohan kasasa gitu. Atuh da mimitina cing sok ayeuna saha? Abi, Wah. Di Gege. bungsu mah geus pasti pialuseun ye. mal mawa anjing salur si gana. Wah, ayeuna mah. Tadi pidato. Mangga, Tapi Ayeuna abi mah mah hoyong nyanyi. diiringi ku kunaon? Kunaon ke diiringi kunaon? Ku uring ku Ku musik. penari latar. Penari latar. Oh. Ya penari latar. Anu kikilan teh ya. Saha wae latar-latar? Dua, Abi, dua. Oh, abi ieu. Ya, Oh, sama aja. sok hehe. Di mana? Kumaha posisina sok kumaha he? Abi mah ka dieu we. Dah, sok. Ngajajan. Gaya, Mamanya. gaya. Sok, Sok. Kitunya. Laguna naon judulna? Laguna teh ieu. Tuh kepada Lagu naon? Lagu Oh, nya lagu eta can. Kasihku. Oh, gitu. Acan. Oh. Kasihku. Oh, kasihku sugan teh. Geus sudah menihara rese judul lagu. Gaya Oh, gege siap. laguna. Oh, kasihku. Nah, eta mah. Nah, itu menyanyi ku sararea tuh. Muni Iya, anu nyanyi teh ulah sampai ke kararieu atuh nyanyi. Ya udah atuh tong saketeuing itu dipayun gara dipayun. Oh, dipayun. Sok, dipayun. Dipayun. Pindah ka Saketeuing Oh, tadi mah deket teuing hayu Nya, dipayun. mantep Awas, ke. awas. Nya, moal. Doa. Oh, kacolok. Atuh saruah wae atuh. Alam diresep kalau nyolong. Maknya abi dicolok isin. Ieu kacolok, ieu kasihku. Da atuh Tadi, meni, atuh meni bohongan. deket-deket teuing tadi teh abi teh bade kieu, atuh naha pati payunan deket rupa-rupa wae teuing. gege Ya, gege. cing coba gege angseun nyolok bujur batur. Teu meunang eta mah. Sok, saha deui anu rek nyanyi ayeuna? Amis, ayeuna. Saha deui atos kabeh kabagiannya. Yuh, lamun nyanyi boh pidato eta kudu nyoko kana konsep. Nah, lamun pidato di konsep heula. Nu kumaha mimitina, tengahna naon, nu rek ditepikeun naon, kudu pas dina nepikeunana. Saya teh masa kainget. Oh, lamun dina nyanyi, urang kudu nyokot rek genre naon ye. Nya rek pop, rek dangdut, rek Sunda pop, rek naon. Sing jelas. Ieu mah make jeung aya kasihku, aya kacolok segala rupa. Riweuh atuh tah mah. Sebenarnya Teu bener. Hanya kalau calik dipayun dia. Sing lagu Jawa bisa teu lagu Jawa? Mboten saged padalang. Boten saged, wah ojo rongo, ojo rongo. Naon ojo Aja rongo? orang Asa ngomong. mboten saged padalang. Padalang mboten saged kula. Ari Jawa, tah teu naon urang teh lantaran di Indonesia teh berbagai macam suku bangsa. Aya Sunda, apaan aya Jawa, aya Sumatera, aya Batak, aya Bugis, aya Opak, pan aya Ranginang. Wah, tambah dahareun mah. Dahareun dinu hajat tamanya. Tah jadi urang teh kudu ngalestarikeun seni budaya. Leres padalang. Dinu urang teu naon misalkan aya nu tos bener-bener mah bisa ngaropea seni Sunda, bisa ngaropea seni Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur. Wah, pokoknya mah sagala rupa we lah nya. Tah jadi inti nama kudu bisa. Contohan ku Padalang ye. Lamun rek nyanyi Jawa. abi nu jogetnya. Itu kudu make joget-joget ieu mah. Sok. Itu raosan bareng Oh. musikna. Ari make Jawa mah pan kieu tuh. Nah, Oh, gitu. di kurudung. Tuh. Dina lempang oke. Dina lempang oke kudu diatur di Jawa mah tuh. Tuh. Pamirsa sedaya. Kula kali priyantun badhe nyuwun dingapunten. Oh, eta Jawa. Nggih, padalang. Nggih, untuk itunya. Jadi laguna ge tuh, ningali. Wang lagune
atuh jika nomor siraru atuh. Lain, da sadareungit teh. Tuh, tingali. Yen ing tawang ana lintang cahayu. Tuh, Jawa tah. Jadi kudu make gaya. Segala rupa ge. Ya padalang. Jadi lamun teu make gaya engkena teu katingali. Pan boga khas masing-masing. Lamun Sunda, lagu Sunda. Lamun Jawa make gaya Jawa. Ari Sunda mapahna kumaha? Eta teh mana sampean? Apa nih ya nyumput dina pangsi tuh. Oh. Aduh, nya bener. Suku ka mana hiji? Suku hiji. Suku. Duh. Tuh jadi we dalang kudu ngabodor. Kali-kali mah dalang ya Nah. ripuh atuh. Jadi urang teh Mohon. hiji meureunnan kudu mikalandep kana seni Sunda, sabab urang teh urang Sunda. Jeung lain ngan ukur palebah urang wungkul. Tapi kudu ngabangun seniman-seniman ka para nonoman. Ka para nonoman mohonnya karena ka para generasi muda. Nah, engke di mana urang tos pensiun teh diteraskeun ku para nonoman. Dina neraskeun ngarumat budaya Sunda. Nah, aya di Sunda teh pan budaya teh loba rupa-rupa. Iya. Aya budayana teh aya seni, aya dina sosialna ge teh budaya Sunda. Oh gitu. Baheula mah pan dina tanyakan teh lamun urang keur leumpang, begitu beres tanyakan teh aya nyadiakeun cai. Sosdia kasasama. Menawi teh tos tanyakan teh orang datar, lega teh. Ari eta mah leumpang atuh. Aya teh mah baheula, ieu mah baheula teh sok disadiakeun cai keur nginum anu ngalaliwat. Oh gitu. Nah aja kuno imah didinya teh disadiakeun cai teh eta teh budaya Sunda. Ngan ayeuna mah geus leungit. Tuh ieu baheula mah lamun aya jelema tatanya yeuh bade rumah bade ka bumina Pak Anu, oh mangga dijajabkeun. Ari ayeuna Dijajabkeun. lain ayeuna mah. Naon kunaon? Ari bumi mana kok adu kelumpat. Aya culik. Nya eta ayeuna mah geus krisis kepercayaan. Nya abi geus sieun tadi teh naroskeun dulu. Ieu mannya rek diculik, hehe rek diculik. Eta kuceur ningali nu nyulik nanya sakitu. Da berat atuh. Sok hayang ditulik. Saduh ieu tinggali. Hayang ditulik. Hayang mah kejauh hayang diculik sagala rupa. Diculik aku. Hah? Kitu kumaha? Atuh da culik ke mikir deui atuh. Manya mah dek karena dia rek hayang diculik. Nah da Kios abi diculik. saha teh? Tong atuh. Nya atuh. Padalang, Bulan. ari kesa teh saha nu mana kesa teh? Kesya teh oh iya geuningan aya. Kesa sini sa, Kesa. Padalang kalrestan teh kaping 20 November. Oh, mohon cing sini Jadi dek. sebagai hari anak. Hari anak. Tah, ieu teh Kesya. Mohon. Ieu teh budak teh kacida dipikanya ku indung jeung ku bapana. Lantaran nuju ngadamelna ge belaan cul baju cul calana. Ari padalang. Rahasia urang duaan. Aduh, udah rahasia. Ya. Eta Kesya mohonnya. Ya, sok ayeuna mah ais deui ah. Ais deui. Ais deui padalang. Oh. Beres. Sakali deui nya Bapak titip pesen ka barudak kabeh supaya tetap mikalandep karena seni Sunda, budaya urang sarerea. Di rumah diurus ku urang sadayana, tepikeun ka tetep bisa nanjeur salalawasna. Yuk ayeuna mah urang istirahat heula. Margi aya keneh bujengan urang nanya. Ayo mun. Ayo padalang.